Bi, Ya, hayu atuh ka madrasah teh. kela atuh Cuk Uti ditiung heula, dagoan we heula sakedeung we anggur di jero heula. Mung teuingan sieun tumila aing mah. Nah, Cuk Uti meni sok kitu ka batur teh. Buru lah tong lila aing mah. Heuh, kela. Bi, Ya, sok-sok atuh meuni lila ditiung teh. nah Cuk Uti meni ka kacida teh mun mangke. Ari ibi eta teh ditiung atawa kuriak meuni lila-lila teuing aing mah. Cuk Uti meni aing asa riweuh. Ni lila geura teu sopan abi nununguan. Heuh, atuh namun ke nyamper aing mung nungguan mah. Tapi ra oge ditiung kitu meuni alabatan make naon mah astagfirullahaladzim. Ari ibi mawa sabaraha eta teh keur perelek ka madrasah teh. 2000 Cuk Uti. 2000. Heeh. Naon ari ibi atuh geus teu usum ibi 2000 mah. Nah, Cuk Uti atuh kumaha ibi we naha meni riweuh. Atuh ibi ai 2000 teuing mah meuni kacida geus entong jadi ka madrasahna ge ari ukur ek mere 2000 Ai Cuk mah. Uti atuh da lain sakali ka madrasah teh ari Cuk Uti eta sabaraha moal perelek. Tingali atuh kos abi ibi 100.000 perelek teh diamplokan. Cuk Uti nu kudu diamplokan dek legeg dek naon eta. Atuh cokot teh wadahna asupkeun we. Ih, tingali di ngaranan ku abi teh meh kanyahoan ku batur teh yen ieu teh ti abi ibi. Bari engke nya lamun abi ngasukeun ieu kana perelek pang midiokeun heuh. Amit-amit rek mere pelek lek legeg eta teh. Atuh ibi moal make jeung legeg ngaranna ngasukeun kana perelek mah nya niatna oge atuh erek amal ari ibi. Moal aya pahalaan kitu mah Cuk Uti moal. Nah make moal aya pahalaan ibi. Malahan mah ieu ditulisan teh apanan berkahna ongkoh di dunia dituliskeun ku malaikat ongkoh jadi double apan pahalana teh. Amit-amit aing mah hijian 5 jeung nu kitu. Jangan Anu amit-amit mah anu perelek mah 2000 uyuhan.